Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakul yakin pangwalar salam tisadayana mugia ieu teh jantan penangkal virus corona. Urang dia cinggarama. Dan dia para dekong itu pakai masker. Kagungan maskerna. Ai pekek malikeun cenah ustazna ge sarua teu make. Lainana bagian nyari takut hapunceun. Mudah-mudahan urang sadayana ngalangkungan wasilah pangwalar salam nembe cing paranya yuswana. Urang suka babakan limus teh mah mudah-mudahan cing balungan. Oh pilih teh mah aya urang babakan limus anu nuju teu damang aya cing egal damang deui. Nu keur galau aya geus mulai diomongkeun. Mudah-mudahan nu galau cing egal bebas deui emutanana. Amin. Loba hutang aya lalu dibabakan limus mah sagala aya. Mudah-mudahan si aya milikna kanggo ngalunasan sametanana. Amin. Urang khususkeun ieu pangwalar salam neme wasilahna yakinkeun ingkang putra kali putri urang sadayana. Mugia marantana cing kalapetkeun golongan qaimun ala hukukillah wa hukuki ibadillah tegasna mah katurunan anu soleh tur solehah. Amin. A'udzu billah. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. Eta teh anu neme diaoskeun penangkal virus sagala. Jadi lobah ilallahna bobeskeun. Sakali deui lobah ilallahna bobeskeun. Tong asa-asa itu. Lobah ilallahna cecekkeun dedekkeun naonana illallah. Dina latifatul qalbi bahwa teu aya di pangeran anu wajib diibadahan lintang di Gusti Allah. Fa idza dzakarta rabbaka kushifa anka Yita'ul goflati fakunta Dhakiron madhukuro wa syakiron maskuro. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi a'dili mahabbataka wa ma'rifataka. Amma ba'du. Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah
Al-Fat ayat 28. Quran surat ayat 28. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum. Tsumma qala aidon walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfus wa thamarat wa basyiri sabirin. Sadaqallahul adzim. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya bi sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Tsumma qala aidan fi hadisil ukhra. Urang babakan limus nyuhunkeun bantosanana abdi sakali, ibu bapak pemuda-pemudi sakali sia nu kompak sia saur Kanjeng Nabi, inna likulli syai'in mangga sikola cing emo anak urang kamari sakali satengah liat teu asup sama sakola ieu mah sikola naon cenah sikola wa inna sikolatal qulubi Zikrullah. So, ini hiji, dua, yuk, ayo. Nah, kalon so. Jika nama dengan balkon, sambil bubar tos, sawios walaya ujian, walaya THB, kurang bongkar dia hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sasarangan insya Allah langkung dipayun ngabatun kabutamian urang sasarangan nyangakeun sadaya puja kali puji kagungan Allah Azza wa Jalla. Shalawat sinareng salam mugia cinta tetap renggena dicurah limpahkeun ka panutan alam junjunan urang sadayana hambana nu parantos diselir nu sampurna tekadna ucapna lampahna bahkan tuturkeun urang sadayana buktosna habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargina sahabatna mugia cinduhikeun ka urang sadayana kalapekeun tur kaangkeun umat mantena anu baris ngengekeun syafaatul ummah jagat yaumul qiyamah. Bade kusuna atana piku bahasa Indonesia itu campur dengan naon tapi ngomong cai riwayat bisa membaca itu ngomong keyakinan terus anu musim kuring dipihormat panata calagara pangjajah pacara pun guru para alimil ulama para kiai para asatir wa asatidah guru abdi guru urang sadayana khususna nu aya di wewengkon babakan limus urang doakeun mugia marantena cing disehatkeun lahir sinareng batina. Aduh anu salajengna aparatur pamarentah papayung ieu lemur Bapak Camat Nasumpi aya Pak Camat atuh Bapak Lurah aya anu nage sabutan anu keneh tepuk tangan karo Bapak Lurah itu cing sehat Kang Lurah. Pak RW aya mana ongko aya itu di tangan aya Pak RW aya alhamdulillah. Presiden aya presiden bungsu RT aya Pak RT aya
atur presiden bungsu Pak RT Ugia marantena cijanten pamimpin anu sae anu adil amanah kanggogan sadayana. Tepuk tangan untuk panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugia panitia sadayana gaya ieu acara cilajanten keur istiqomah tumanina kagungan kabersihan rohmaniyah. Amin. Bapak Ibu para pemuda-pemudi santri wasantriyah daralamang sadayana sudah divaksin? Jenis naon vaksinnya? Opak? Emang opak teh ngaran vaksin. Geningan rupa-rupa ieu ngaran vaksin teh jelema makena Sino. Salian di Sinovac. AstraZeneca. Kasus di rumah ini saya tamat. Kalau mau disuntik nak AstraZeneca pas susurian. Iya teh aya sanes ikhtiar urang sadayana ngalagunan program pemerintah dina masa pandemi sakali deui dina masa pandemi nepikeun ka dina tingalikeun ka dina naon ka ece wajib memakai masker dina naon dina tihang jeblak wajib make masker tak ayeuna bade tumaros naha kerja ieu teh di masker beungan Pak sampe teh aya corona agama mah geus leuwih ti heula ngawajibkeun sakabehna make masker yakin teh mana masker ceuk agama lamun masker sabada aya corona mah masker tina setuba masker tina kain tapi masker ceuk agama tak punten jaga leka jaga lisan jaga lamai ulah ieu wae kabatur kitu oh sok teu kabatur ieu ngeunah ieu jadi ame sebenarnya ieu bari ecakeun salamatul insan bihifdzil lisan salamatna manusia teh mampu ngajaga lisan rame kamari dibabakan di musuh corona aman kieu we atuh cirina mah aya masjid pemuda dibabakan di musuh kamari fungsi ditutup henteu asli pemuda asli wangi diriungkeun wangi disiun alhamdulillah Jumatan fungsi dipindahkeun fungsi diganti ku salat lohor pangawasanana tarawih teu naon ieu teh oh tuluy tutup sudah kasih tarawih tarawihna lanjut pangawasanna lanjut luar biasa berapa bahkan ini berarti kadieu mah teu wamuheun alhamdulillah di kota mah eueun nepikeun ka masjid teh apa ditutup komo anu deukeut di jalan raya mah masjid teh Jumatanana dipindahkeun kana salat lohor teueung dina nalika masjid ditutup saha nu pangriweuna masjid ditutup mutara ka masjid mutara ka masjid nu pangriweuna nah ai begitu masjid dibuka deui nu riweuh teh eueuh buka teuing kamaan tapi ieu hebatna corona barang anu teu katingali hasil penelitian 150 nanometer tapi sudah mampu memporak-porandakan bukan hanya Sumedang bukan hanya Bandung lain Indonesia tapi alam dunia perekonomian porak-poranda ku sabab betul usaha hashtag ku sabab ini-initan hashtag ku sabab bahkan anak urang teu asup sakola ku sabab berarti di sakola teh
sekolah kayak kelas corona. Padahal bima jama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pada Salasiroh waktu hari kasami ayat penyakit disebutlah penyakit taun. Obat penyakit taun, wabah taun. Bahkan orang-orang anu ngantulkeunana seueur justru urang kerneangan cara kerneangan antisipasi sangkan urang teh ngeunah nyawa petah jasad sehat lahir sehat batin maka salah sawios carana teu aya sanes urang dina memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yakin urang yakin muludan dibabakan limus Allah Subhanahu wa ta'ala ngajankeun kagiatan iman jeung imun urang saraya. Duh Noti kulona, noti wetan, noti kidul, noti ka ngariung dibabakan limus. Ayo teh kantor naon? Madrasah. Ngariung di buruan madrasah urang sakabehna tanpa jaga jarak. Teu kabayang lamun aya panganten teu wajib make prokes. Bus ka kamar make masker. Geus teu teh kukumah. Nah, ai geus kukumah jaga jarak. Moal geus stres. Betul? Maka nomor kanji. Naon atuh urang hikmah tina ngayakeun ieu maulid dina sabada pandemi. Hiji, i'adatul jasadi. Balikeun gancang-gancang awak urang, tiluhur sausa, rambut ka handapna sausa, dampal, beak jeung naonnana. Jeung lodehna. Balikkan tina kamaksiatan minal maksiati kembalikan kemana ila taati wikeun kana kataatan mumpung aya barudak santri hei santri woi masa dilung santri aya santri aya ai sholat wajib sabaraha waktu 5 bagus ku ibu bapak dan ibu anu 5 waktu teh sabaraha belas rakaat 13 luar biasa tepuk tangan tuh amin amin urang tes ayeuna ilungna anu dieu teh wajibna salat sapoe-sapoe di sabaraha waktu 5 bagus sabaraha belas rakaat 12 eta apes diwae waktu pertarosan kanggo ibu bapak teh maros tupi jumlah sujud tina 5 waktu 17 rakaat 10 kali lain kali ya teh orang itu heula urang etang sasarangan siap subuh salah kali sujudna bukan aku nanya lagi sujudna subuh salah kali lohon supaya cepat 8 kali tilu bagi ayat tilu waktu surat bangsa opat 8 kali tilu sama dengan 2 opat sama opat kantun maghrib sabaraha kali sujudna 28 sama genep jadi totalna teh sabaraha puluh kali sujud urang sujud balik deui gancang
ieu karang dina bumi al. Sameme urang ditinggihan ku taneuh naut maut. Tingalikeun waktu ka sampai lagi. Yakin lamun di dieu aya pasantren, lamun di dieu aya madrasah lain keneh berarti sameme lagi teh pujian jeung shalawat. Betul nepikeun ka ayeuna gantung dengengan can kenah hafalkeun. Punten ku saking seringna akang apa kata Eling terus hayo ayah sholat istri merenang berpisah kalau dia ke rumah dia beri istri dia budak dia yakin ayah sholat maghrib atau udah eling si kembali apa nih tadi pakai nasa oleh maghrib ayah sholat istri maka yakin dina nalika anak urang dicontohan as-sholat kasih geulis cimah awaking sholat tuh cukup ayeuna tulisan ukur wayangna bapana contohan ya bapak-bapak pantas bapak-bapak kagungan wudu di samping acuh pokok. Baik jeung ayeuna nuntun alijatan putra berjamaah di masjid kautamaan anu luar biasa. Andaikan Bapak Kalimus sadayana kembali ka taatan ka Allah, maka yakin virus naon wae teh haram keunana ka jalma anu taat ka Allah. Sanajan kaulana tetap da maut maha. Innal mauta haqqun, sesungguhnya kematian itu adalah kemudian disawat. Kecek di roho apa ge sami camat cawama sanes kali dikir cawama itu ibu bakal bapak oke sami bakal pacama paula Iraha tuningan nu jelas bakal maut pakaianna lain pakaian anu ieu sanes gamis anu harga jutaan ratusan ribu kabeh kompak pakaianna nu disebat boy bahasa Indonesia na boy justru mudah filsafat kenapa dinamakan dengan kain akar ibu bapak pemuda nah iya mereka pakai jembingan kain akar sabab kurang teh hiji mangsa bakal make nu ngaranna kain kapan ditanya teh hei pemuda kapan ibu bakal maut kapan jadi ketika ibu wafat bapak wafat yang akan dipakai itu adalah kain mautnya kapan tapi bakal mautnya borosok di
dak teu mere ngageretak kaya urang kaya raja kaya di mana ajar geus teu aya basa anak naon atuh bakalna dijawab eleh cincang calincing apa cincang itu tadi nyamuk hari maut ngadodo borosok di datang teu merenya ngageretak kaya raja kaya putih. Di mana aja tosumpi teu aya basa anaki apa aya sawer teu ieu bakalna cincang bukan ada cincang doi cincalincing pade cincalincing pade artinya kuatkan keimanan, kuatkan keislaman. Makanya bukan tujuan tidak memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mugia ieu cinjatan thariqah, mugia ieu cinjatan cara sangkan Allah kurang jasad kurang balik dina katohatan ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu kaduane i'adatul qalbi balikeun hatena hate anu mana cenapa minal ghaflati hate anu teu eling ka Gusti Allah hate anu terlena dengan kehidupan dunia dengan pangkat dunia dengan material dengan material. Ya betul dengan rupiah kan duit betul sobat hakul apa sih swab atau ID vaksin swab ada satu vaksin heula kene vaksin heula kene swab asli nanti air pasir di kumaha air swab air swab di colok irung pada saat abdi mah aja apa pemuda pemudi kurang bakal ini sama jadi pasir teh punten minum kene di swab apa lo bahasa keren swab atau di swab toh hasil tak iya tinggalkan vaksin agama anu hebat balikeun hate anu gopla balikeun hate anu poho ka Allah sangkan balik teuing ila dzikrillah sangkan balik teuing emu ka Gusti Allah. Fadkuruni adkurkum gerakan sak eling ka Gusti Allah sangkan Allah eling ka arajeun naonana aya dikir anu tanpa dimensi waktu tanpa dimensi waktu di mana wae iraha wae hate urang biasa ingat cepat wah ieu ku abdi urang contohkeun ieu soranau tah soranau jadi nubi teh sorat curug ditakolkeun kana kumaha sorat eta mah udah nakol dulu betul ieu mah minggu ditakolna teh tak make kod
bakal ieu teh aya dina salira urang dina awak urang kitu pisan sorangan sing punten sorangan eta nu kompak sorangan kompak pas eta teh dina awak urang sorangan jantung aya keneh aya bukan mesti sorangan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuduna teh jadi barometer jadi ukuran dina tiap detak jantung teh hate aku eling ka Gusti Allah dina nalika pegat engar sambil dina nalika poho engar elingkeun deui geus sina eling ka Gusti Allah tak ieu teh jantung anu normal jantung anu sehat santai nah aya itu suara jantung anu teu sehat aya kumaha sorangan tak ieu ieu masih kana teu budak turun hati turun lagi hutan orang juga kagak beres aya nu kitu aya atawa pamingkir mantan orang awas itu adalah salah satu tanda bisi aya serangan jantung geus moal katurungan kuduna enjoykeun tenangkeun kurang ku zikrullah la ilaha illallah sangkan latifah anu tujuh dina awak urang teh aktif deui latifatul qalb latifatul nafas latifatul hobi latifatul rohi latifatul syirik latifatul qalbi latifatul ahfa naon aya sina latifatul ahfa hiji ilmu yakin dua ainul yakin tilu hakul yakin timbul pertarosan kenapa kita harus memperingati maulid Nabi besar Muhammad walau rasa kana bulan sholawatan pujian mengulang sote hayang kapuri atau puji ieu nu paling berat mah mari teladani akhlak halimah dan perjuangan Nabi Muhammad ieu nu paling berat mah di rumah tangga kanjeng Nabi pionir nyebat agar warga ya Umairah sok tapakulan kurang ibu sami rumah tangga itu tukang cawe kantor di sebelah ya Umairah hei pipi yang kemerah-merahan panjang Umairah teh pipi yang kemerah-merahan naha apa can kanto aisyah apa cuma apa bahasanya abdi tadi itu aku kali beli gerbe aku pak ya Umairah kumaha lamun jenuh ya Umairah aku pasti ada di rumah tangga apa ayah sapaan lamun bapak ayah papa sanganan ayah bapak ayah bapak asep ayah apa ayah kapan dia ibu majeng bapak bapak itu bener bapak ibu mana bapak jeung ibu majeng jeung apa bapak jeung emak lain pasangan anak bapak ya kamana emak bapak RT kamana emak RT lain jodohna bapak ibu emak kakak aki om tapi ayah sapa anu baguna hilalian betul pemuda buah anak biasa jeung saha ieu buah wah paling dipakai ini buat istri buat itu ayah baguna hana cara kada sakwa salapa wa semar jadi disebut bapak semar wa semar juga dinaikkan wibede kadang nah telah memakai jadi ayat dan mulukan
Abdi ngabantu referensi kitab Sirul Asror karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Moal aya urang babakan Mus, moal aya urang Sumedang, bahkan moal aya urang Indonesia. Eta mah leutik teuing moal aya alam semesta mun teu diciptakeun nu ngaranna nu namina Nur Muhammad. Kusabab diciptakeun ieu Nur Muhammad maka aya urang babakan Limus, aya urang Sumedang, aya urang Indonesia, bahkan diayakeun di alam semesta. Bahkan dina kitab Sirul Asror sakabeh ruh manusia cikal bakal ku Allah diciptakeun dina Nur Muhammad. Sakali deui sakabeh ruh manusia teh diciptakeun ku Allah cikal bakalna dina Nur Muhammad. Sampai nek urang ka alam dunia teh cicing heula di alam naon? Woi. Alam rahim. Emut keneh urang kungsi hidup di alam rahim? Pak emut. Bapak kira kudu emut kan getol bapak makan itu keneh. Lupang getol nak alam rahim ngomong sebab biasa. Nah ini saya tusurin. Urang teh kungsi hidup heula di alam rahim. Sameme urang kadunya teh di alam rahim heula. Tuluy sameme urang di alam rahim teh cicitah di alam ieu disebutna alam naon? Alam ruh. Mun dina lalakon wayahna aya dawala guruna dewa.